menjelang tengah malam mungkin meriah sing garwek tepuguh dedengan tengah peting punya bibir aing maloba ya Allah ya Rabbana menjelang tengah peting hitung mundur 10 detik 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 edan tengah peting kakinya di atas sing jerungko aja araredan mabok nu maksiat judi alaraya kadorakan kumpul didinya benar isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta banjir gubernur molohok ini kiriman dari Bogor. Nah orang Bogor dituding coba lamun orang Bogor kabeh ngalaromong sorry aing teu ngirim cai musibah teureun-teureun di Indonesia daratan bencana di mana-mana gunung sing meledak tsunami terjadi gempa di mana-mana bener ulah nyalakeun sasaha introspeksi diri bisa eta musibah nu diturunkeun ku Allah ku sabab urang perilaku urang anu ngondangna bencana datang tuh ujug-ujug aya nu ngondang nya nu nyieun nama Allah nu ngabeledageun gunung Allah nu namplokeun cai laut di tengah laut ka darat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya nu ngagoncangkeun taneuh Allah gempa ngaranna sing kocea kamari dibere gempa geuning memeh Isak pusat gempa di Banten ngagoyang sarerea sa Jawa Barat kuring ke di Jampang Segaranten karek nepi ka imah panitia jam 7 dasongan dahar di Jampang mah kitu aing mancan inget atuh da jadi kabahas ku aing jaba jauh aing ya gitu main tadi ke Padang heula kan jauh da tiketna mahal Sumatera Padang gak cicing sih palang ya Allah ya Rabbana karena kita asongkeun sangu jeung piring rieg boboko joget anu baroga imah laluncatan kalaluar aya non Kang Haji lini anu kamari kompak sarere aya gempa nih kuring ge milu luncat dasieun imah ngamru panitia pajalan kabeh buat jeleng budak ora tato ngejublak loba la ilaha cek kuring eling aya non jang lini Kang Haji gempa jadi kudu dikir la ilaha illallah jadi mamatahan aing beres gempa derajat Isya Allahu Akbar Allahu Akbar kabeh kamarasieun salat Isya eta nu ditato eueuh salat berarti aya kesimpulan non kesimpulan anak loba jelema ayeuna karaksieun kudu dijieuna tapi teu sieun kanu nyieunna bener karaksieun ku gempana tapi teu sieun kanu nyieun gempa saha Allah eta nu ngondang bencana teh geuning sia eta cek malaikat supaya eling terus geus gempakeun we terus lah kan dibere goyang mah eta gempa lu preman oge ya Allah ya Rabbana nu nyieun Allah leres teh can pernah kadenge beja sugan gunung meletus gara-gara dikompak insinyur di gunung meletus ayo meletus paeh insinyurna derwek monyet di leuweung nu nyieun tsunami Allah can kadenge beja sugan profesor di tengah laut ngome cai laut aya tsunami paeh profesor leg-leg teri nu nyieun Gusti kan eta kajadian aya nu ngondang teu ujug-ujug contoh logika budak leutik ceuring yang hareup ka bapana cek bapana kunaon jang
dicabok Pak kusaha ku si AA nah lancek mana make nyabok naon sababna apa si AA ku jagrag-grag beula kana batu wajar nu nyieun cabokan lancekna tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina nu nyieun kejadian di alam Allah dengan kekuasaannya tapi yang ngundang kejadian ini adalah perilaku jelema anu ngeukeun dosa teu syukur kufur maksiat baik Allah benar makanya ketika datang musibah datang teguran kabeh kabage satu makan nangka semua kena getahnya makanya salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ke mal ngarugikeun batur ieu cek saha teu ngarugikeun batur datang ka bencana kabagean rugi tuh tsunami di Banten nu mararot jelema dosa wungkul lain loba santri jadi korban tuh di Lombok gempa bumi nah nu mararot jelema doraka wungkul maaf loba jelema keur ibadah di masjid jadi korban bener teu can pernah aya musibah musyawarah sugan tsunami ngobrol cek tsunami belok imah kiai liwat imah kiai ge kakeum untung kiai na salamet naik tangkal kalapa pakai kolor ke samping geus kabawa tsunami ti heula untung kolor page coba lamun jeung kolor na marosot ka bawah ka mana eta hibeurna manuk cicing nini kos nu ngarti wae sia ieu urusan kiai cicing jangan memikirkan burung cicing santriat cicing leutik kenes ya ya Allah ya Rabbana geuning datang metegoran kabeh kabage makanya dielingan ku kiai teh nurut cuma dielingan ku kiai masing-masing kiai coba lamun kiai nasaruana cek kiai alus mending masing-masing ameh aing teh capek siapa mandi sorangan ayo kiai mending kitu ayeuna masukan bener tuh ngeunah we ngajak masing-masing ka kiai aya nu maot mah keukeuh we kiai nu disusul kok malah bencana anu bisa ngamandian mayit tan ripuh eta ayo teu aku mayitku dilelep kakulah leuheung samun anakna nu maot beunghar kreatif cek anakna geus ari eueuh nu ngamandian mah mayit bapak taikeun kana mobil bawa ka mana steam mayit di steam gila seuseuh sakalian oh pasti steam lap pakai kanebo meh teh garing eta mayit terus dikit ame herang banget mayit ulah dikubur bawa ke showroom siap kredit mayit gitu ya butuh ku kiai butuh tetap doakan ya para ulama para kiai para asatidz sini para anjang dan Yuswan amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal jadi aya nu ngondang ieu musibah teh aya kan untung we aya keneh benteng ya benteng keneh ya lamun eueuh santri hesok emrah ulah santri heula lamun geus eueuh jelema nu ngaji maaf Allah mampuheun ngancurkeun Indonesia sakaligus komo ningali denah Indonesia peta Indonesia lautan dengan daratan masih kena luas lautan lamun ditamplokeun cai laut leungit kabeh Indonesia leungit hancur tapi kunaon teu disakaliguskeun ku Allah aya nu ngabentengan keneh di Indonesia saha iya di antarana santri lamun geus eueuh santri teh nya ka mana ya Indonesia tuh benteng urang tuh para ulama para santri masih kena jelema nu betah diuk di tempat ibadah saha santri masih kena jelema nu betah diuk di tempat ibadah saha sepuh urang nu wiridan ti maghrib ka isya iktikaf mencetan ramo na maca tasbih nu nyepeng tasbih maca hamdalah maca zikir tuh masih kena jelema anu nyekal Quran netep Quran bari dikeluarkeun suara qori maraca Quran lamun geus teu aya nu kalari tuduh kaya Indonesia komo ningali penelitian kamari cek ahli teknokrat mana Australia bahwa di kolongan Pulau Jawa yang geus kosong tanah logikana bae pasirna kan ual poe disedotan di angkatan batuna digalian terus-terusan encan lumpur geus bararijil ulah pindo geus beak ka lumpur sedangkan eta teh penguat daratan penguat bumi tanah jeroanana ieu beuteungna taneuh geus bararijil ka luhur berarti kosong dihandap lamun digebrakeun ku Allah lep leungit Jawa
tapi kos nu heueuh siga nu sieun aya digitukeun teh eta nini siga nu ngarti di bawah ngaji teh heueuh balik we ti dieu kedul deui sia ulah kitu sia ulah kitu ah ayo rajin ibadah insya Allah berarti aya nu ngondang musibah teh aya saha nu ngondang nasib pernah dikomentar kumaha Haji Roma Iraha Irama aing boga pernah dikomentar kumaha Haji Roma. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Haji, sehat? Alhamdulillah. Bang Haji, Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Sugan aing ge. Baheula sering kuring nonton. Keur leutik masuk lalajo layar tancap baheula sok aya. Film teh jauh ti beri prima si Dono jeung Roma Irama teh jauh teh eta layar tancap teh kuring keur leutik sok lalajo Roma Irama satria bergitar naik kuda oma mau gitar oma ngeunaheun sorana halimpu nang oma teh mun geus biji film lagi surak nu nongton depan jeng 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 eta musik oma eta oma rek bijil gitu jeng 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 bijil kuda terutak 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 oma naik kuda sarana eta aing astagfirullahaladzim ah bener dendam orang dia menit di dinding kelir udah penting aja di Majalengka kuring nyontokin suara eta kuring nanya suara naon eta suara Kang Haji Asep Mubarok niru suara kuda mending ngeunah ngajawab nate ai di dieu suara naon eta kuda kakak kayak jamaah wani nyebut kuda kan cirian Cibaduyut ku aing aras atuh teu ngeunah aing disebut kuda mah oma lumpat kuda ketembak kena sukuna getihan diusap ku oma astagfirullahaladzim sungguh kau terlalu semua perbuatan yang jahat akan ada balasannya insya Allah. Assalamualaikum oma majeng penjahat ya assalamualaikum wae gogahna oma teta kerlumpat aya awewe nyebrang kau kah itu Rika Mumun oh Mumun maaf aku salah melihat kau Mumun terima kasih assalamualaikum oma Haji banyak musibah di Indonesia gara-gara siapa? Di komentar ku Bang Haji kunaon loba musibah itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya loba jelema geus poho ka Gusti itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa loba pemimpin sarakah benar di zaman sekarang eta ciri oma eta lamun oma nyanyi tungtungan muriang maka begitu aja banyak orang Islam yang tak sembahyang betul untuk tahlilan mengharamkan muludan mengharamkan rajaban tara maca Quran berjamaah oge ngan kurduaan lamun geus nginjem duit lah jadi gadinya dia eta lagi ka tukang kredit atawa karen tenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan
padahal mah nyiksa. Riba haram. Bang emo eta nu ngondang musibah. Hiji loba jelema geus poho ka Gusti Allah. Diadana noyon bae. Goblok hareupeun TV. Terus pamajikan geus toel kan, adan magrib. Karena kayak adan tenang be atuh. Aing mah deukeut ieu ka masjid tinggal ngajol, tapi teu ngajol-ngajol saya teh. Rame Persib. Ya eleh wae. Ya biaya miliaran nyewaan pemain luar ngasupkeun teu bisa. Mending aing. Tadong jeung wasit-wasit tak bae. Pusing. Ya Allah. Dar komat, Kang geus komat, eta geus komat, karake komat. Lah paling ge tiluan, atuh jeung manehna jadi opat meureunna. Kang itu geus amin di masjid, karake amin ka hiji, rajin ngitung amin saya teh. Kang itu geus bubar di masjid, lah tenang, teu magrib ayeuna isukan pangih deui. Sok tahu. Alasan umurna rek nepi ka poe hareup, kumaha mun geus ngomong kitu Ajroil datang. Bener? Loba jelema poho ka Gusti Allah. Ngangkatkeun beas mah 2 karung dipanggul ku tak-takna leungeunna kuateun, ngangkat barbel besi 50 kilo besi diangkat dengan tangannya kuat, tapi loba jelema zaman ayeuna teu kuat ngangkatkeun leungeun, teu kudu mah beas sakarung, teu kudu mah semen sasak, teu kudu mah besi 50 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar, lohor obat, asar obat, maghrib 3, isya obat, subuh 2. Loba jelema geus teu karuateun. Eta ngondang musibah. Tong diemprakan bisi bapak sia nu kitu cicing. Balik ka imah dicekek ku bapak mana. Cicing ulah emprak polototan mun aya bapak mana di dieu. Astagfirullah. Loba jelema geus poho ka Gusti Allah. Tiadana noyon komo subuh. Kadang-kadang ieu bantak ieu, maka aya pesantren teh sok yang kiroatna nya suarana ieu masyaallah. Seni kudu aya. Dina adzan make seni pandeuna. Keluaran pesantren Nurul Iman datang ke lemur adzan, masya Allah nikmat. Nu tadina teu hararudang subuh masyarakat salamulumur kabeh milu hudang ngabring ka masjid. Si Edi geus nyaho si Edi nu adzan balik deui sarare deui. Si goblok. Ini ke masjid teh penasaran yang ngeuleuh nu adzan. Ieu penting mantak lamun di lemur eueuh santri eueuh pesantren maaf asap tareum syiarna ibadah. Tapulin di kampung aya pesantren aya santri hirup syiarna ibadah. Leres? Sok lamun eueuh santri di lemur ngandalkeun sepuh bae tiap subuh pan karunya asa ngadengkeun festival aki-aki. Tiap Janari nu ngahudangkeun lemur belah ditu astagfirullah. Nu molor mungkin mebes. Asa digarean bujur. Tetangga lemur belah ditu CS na deui aki-aki. Eling ummat eueuh nu areling. Aki-aki frustasi eueuh nu datang tunggu main lagi sare di Paimaran udah jam 11 atau main lagi tuh sholat subuh dawuh batur dar lemur belah ditu aki-aki deui wae maka kabara wargi ti balik kulon wetan kaler kidul nagara-gara gugah sakedap deui subuh mangga gerak gajarai ari geus dicarai marek sarare degeug bae aki-aki napikeun atuh batur geus sararudang ti tasare nya sarare deui tuturna subuh di masjid opatan subuh aki-aki kokol bedung pasaran. Siap santri jadi pengganti siap jadi pengganti imam khatib kudu penerus kuring matahari wang palurah heureun mah loba gantina camat heureun loba gantina bupati heureun loba gantina presiden heureun loba gantina komo artis bener ribuan artis balatak. Tapi calon ulama, calon kiai, calon imam, calon khatib hese neangan gantina. Buktina naon? Buktina percetakan
peminat-peminat. Benar? Kadang-kadang indung bapak nanti bangga anak yang ke pesantren. Jak naon sia ke pesantren. Di pesantren masih mau boga ijazah. Lamun teu boga ijazah, moal bisa digawe. Lamun teu boga gawe, moal boga duit. Lamun teu boga duit, moal bisa dahar. Lamun aya kolot ngomong gitu istighfar deh sia buru-buru. Sahadat sia. Sarua jengal lerek kana ilmu pesantren, ilmu agama. Bener? Maaf. Saya sebu barok bisa kikian di pesantren baheula. Di pesantren